Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dina danget ieu sim kuring bade ngadugikeun hiji dongeng anu jejeurna budak pahateulas. Wilujeng ngadangukeun. Zaman baheula aya dua budak pahatu. Lanceukna lalaki, ari adina awewe. Ari imahna deukeut hiji leuweung anu loba tangkal bubuahan ngareuna. Kayaning pari, kupa, huni, hanggasa, pining, jeung saliyana. Dina hiji mangsa barudak teh rek ngalakupa ka leuweung. Barang datang ka leuweung ceuk lanceukna, "Nyai, akang arek ngalakupana. Ku Nyai pulungan." "Heug akang," ceuk adina. Tarekel budak teh naek barang keur jongjon ngalakupa, leor aya oray sanca nyamperkeun ka adina anu keur diuk cicing nyambenjar lambar nyarandek kana capi. Geuk ngegel oray teh kana sukuna. Budak awewe teh hariring bari naon. Kang tulungan, aya nu garayaman, kana bitis ting ngegelan, cinggewat kuring tulungan. "Usapa Nyai, meureun sireum," ceuk lanceukna. Budak awewe teh sapanjang bisa keneh ngomong mah teu eureun-eureun ngawih minta tulung. Tapi ku lanceukna teu ditoli, marutna sireum bae. Tungtungna leug wae budak awewe teh diteureuy buleud sarta orayna asup ka jero. Lanceukna rewasena keur sabab adina repeh bae teu kecep-kecep. Tuluy turun. Barang datang ka handap, manehna kageteun pisan sabab ngira yen adina dihakan oray. Tuluy disusul tapak oray teh, kabeneran datang ka hiji tempat orayna keur gulang-guling teu bisa eueuh. Budak lalaki teh ngadenge manu kaur disadak, pokna cukri, turih ku pucuk euring. Budak lalaki teh gancang ngalapucuk euring sarta beuteung oray teh diteuing. Gorehel adina kapanggih dina jero beuteung oray. Tuluy dibawa balik, barang datang dikedeungkeun di tengah imah sarta bari digeubeuraan. Geber-geber hihid aing kapuyutan, ditinggal nini awaki. Karanyat suku budak awewe teh usik. Pok deui lanceukna ngawih. Karanyat deui awakna usik. Kitu bae satuluyna nepi ka hirupna deui budak awewe teh. Gabruk dirontok bari diciuman tina sukana sarta omongna, "Nyai, akang boga pakaulan arek lalayaran di leuwih Cipatapun." Sanggeus kitu isukna tuluy dua budak teh nyieun rakit. Poe eta keneh rakitna jadi sarta dipake lalayaran di leuwih Cipatapun. Kabeneran dina poe eta aya hiji raja keur bubujeng diiring ku pamatang-pamatang jeung balat-balat. Dina poe eta katembong aya nu lalayaran, si lengser unjukan ka Kangjeng Raja yen aya budak awewe dibawa ku budak lalaki dina rakit. "Mangkade urang kudu ietna," tembal raja. Budak lalaki teh tuluy dibaredilan tepi ka maotna. Tuluy tulang-tulangna dialungkeun ka jero leuweung. Ari adina lengker
poe kapaehan tuluy ku raja dicanak mulih kersana arek diangkan putra. Ku raja tuluy dipariksa di mana asal usulna, saha nya ilmu bapana, jeung saha lalaki nu tadi teh. Jawabna, Gusti, abdi teh parang Gusti ibnu bapa. Dupi di rorongkong duaan wae sangkeun lanceuk anu dipaehan tadi di leuwih teh. Barang raja ngadangu budak piunjuk budak awewe kitu, manehna handakeun pisan tuluy nimbalan ka si lengser ayeuna sia indit ka alun-alun takol bene bejakeun ka jalma-jalma yen minggu hareup urang marak leuwih cepatahna. Tapi lain ngalalaukna saha-saha jalma anu manggih tulang kudu dikumpulkeun. Si lengser nyembah tuluy indit ngemban timbalan raja. Dina poe Jumaah leuwih teh dipengkong tuluy sakur tulang-tulang nu kapanggih disanggakeun ka Kangjeng Raja. Budak awewe teh tuluy nyokot hihit. Tulang-tulang meunang ngumpulkeun digeuberan ku manehna bari ngawi. Geber-geber hihit aing kabuyutan ditinggal nini awaki. Kitu bae ngawihna nepi ka 7 kalina. Tulang teh ujug-ujug deui jadi deui jalma sarta hirup. Barang ret nenjo adina gabrug silih rangkul silih cium. Sanggeus kitu mah raja mulih ti pamarakan budak nu duaan teh dicanak ka nagara sarta diangkeun.